Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan. Hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui. Hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Ojo lapor yen mandor Barnas dipatene ku Aceng. Sedeng Aceng mah harita teh tuluy wae ngiles teuing ka mana. Kacaturkeun harita teh Aceng mane kurubuk basa tak-takna ditepaku Pak Olot. Aceng gacang istighfar. Jang, Aceng kunaon? Ditanya teh kalah ngaweleng. Sok keur jawab atuh. Tanya, nah ujang teh kabur pangberokan atawa memang ujang geus bebas? Tanya Pak Olot. Aceng ayeuna mah gancang nembalan sanajan pikiranna masih dipinungan ku rasa kabingung. Pak Olot terus pisan, abdi teh nuju ditahan di kantor pihak nu berwajib. Abdi tos dipitnah materi mandor Barnas, padahal abdi teu rumaos tos pateni. Tah tadi wengi teh abdi saparantos beres salat tahajud terus cikir teu puguh sirah abdi jol karaos lieur geus we abdi teu diemut. Abdi teu emut di bumi alam. Sadar-sadar teh abdi tos dirariung ku para petugas sareng tim medis. Teu puguh duka ti mana jolna kadangu aya suara nu miwarang abdi kedah enggal-enggal uwih ka lembur. Abdi harita teh ka para petugas nyunkeun widi heula bade uwih ka lembur, tapi para petugas kalakah nyengserikeun malah pipi-api aya nu nyabok segala ku salah saurang petugas. Tidinya abdi teu emut di bumi alam. Raraosan mah abdi teh aya nu manggul teras ngalayang ka Jomantara. Abdi harita jol-jol aya di payunan bumi wartua teras we abdi atrokan panto dibuka ku nenah pun boco. Teu puguh tos tinggal nenah teh birahi abdi jol ngagedur cek Aceng panjang lebar. Baru kitu eta teh cek Pak Olot. Aceng ukur ungguk. Jang Aceng halus nama ujang minta hampura ka martua jeung ka nyinena. Terus terang we tong aya nu disusumput salindungkeun naon rupa nu geus tumeba ka ujang cek Pak RT nu haladir dinya unggut-unggutan. Nya kitu pisan kuduna Jang. Nya kudu kitu pisan kuduna Jang. Tapi payahna ujang lamun geus teu capek mah geura balik deui ka kantor pihak nu berwajib. Sabab sanajan dongeng ujang kitu oge tetep ujang kudu tanggung jawab kana rengkak paripura ujang. Ayeuna mama Pak Olot nyarita ka Aceng. Aceng ungguk. Tah ayeuna mah ayo urang ka masjid jami we sebab sakedeung deui oge manjing subuh cek Pak Olot deui. Saenggeus kitu mah terus wae nu ngariung di imah Pak RT teh tuluy bubar. Aceng mah harita teh kalahaka tuluy ulang diburuan imah Pak RT bari nangtung. Duh kumaha halusna ieu teh. Ari balik heula ka imah era aing teh ku nenah nu geus dipaksa pirusa ku aing kudu jadi mioha, kudu jadi mitoha satua era deui sebab aing geus kumawani nyabok. Kayak kieu mah aing kudu ngajauhan nenah jeung kolotna. Aing kudu hirup jauh ti lembur. Geus kieu carana mah aing rek liat ka Bandung we. Di Bandung rek neangan pagawean
karena naon we nu penting mah halal. Cek Aceng ngomong sarangan. Truk nu mawa Aceng geus nepi ka Cimahi. Reg truk teh ulin di area pasar. Ka Aceng nyarita teh, bae nyarita ka Aceng. Kang Aceng hampurat akang teu bisa jajak nepi ka Bandung. Sebab akang kudu gancang-gancang nurunkeun ieu beas di pasar. Cek Ajum bari melong ka Aceng. Teu saweos Kang Ajum matur nuhun pisan akang tos kersa nyandak abdi di Cinangka duit ka dieu. Mbak Aceng. Yang Aceng akang mah ane resep pisan ya Bandungan lakon ujang nu sakitu aeng teh. Kang pepeje kade hirup di pangombaraan mah kudu carincing pageuh kancing saringsat pageuh iket. Komo ujang ayeuna teh sesatna keur jadi buronan nu leuwih. Kudu hati-hati mah dina diri ujang ngancik hiji raragat nu kudu ditarekahan. Cek akang mah ujang teh kudu diubaran sabab dina ditu ujang aya hiji makhluk goib nu ngancik. Eta makhluk goib teh aya kalana mawa ujang kana kasangsaraan, oge bisa mawa ujang kana kabagjaan. Lamun ujang bisa maruhkeun eta makhluk gaib tah ieu alamat akang di Cimahi. Sisa waktu-waktu ujang butuh bantuan tenaga jeung pikiran, akang tong asa-asa datang wae ka akang. Cek Ajum bari mikeun kartu nama ka Aceng. Aceng gancang nampanang kartu. Duh, atur nuhun pisan atuh Kang. Abdi kalintang mingahan tos diwartosan ku akang ngeunaan ayana makhluk gaib dina diri abdi. Paingan atuh sirah besok adadak lieur sareng sok aya kejadian aeng nu tumiba ka abdi. Hari kitu mah tembal Aceng Ajum mah eta teh ukur seri leutik we. Gancangna carita sameme neruskeun lalampahanana Aceng wilu mantuan nurunkeun heula beas tina truk. Ajum jeung Ajat peuheum pisan dibantuan nurunkeun beas ku Aceng teh. Sanggeus kitu mah Aceng dikepeulan ku duit ku Ajum sareng sena bantuan nurunkeun beas. Aceng mimbitina mah kekepehan embung nerima eta duit, tapi kusabab henteu-henteu oge manehna teh butuh oge ku duit. Tantukna mah eta duit teh diterima ku Aceng. Lumayan jeung Aceng ulah ditampak ya kanya hati akang. Lumayan sanyajan teu gede oge cukup bari keur meuli sarapan mah. Cek Ajum bari nepelkeun duit kana leungeun Aceng. Mohon atuh atur nuhun pisan Kang. Tembal Aceng bari repit. Gancangna carita sanggeus samitan mah Aceng tuluy wae nguru ka hiji warung sangu nu aya di saluran eta pasar sabab tetela geuning beuteungna geus karasa lapar. Kerjongkeun Aceng dahar jol jebrot teh tukanganana aya peureup mapeg kana sirahna. Puguh we atuh Aceng ngurubug bari tuluy istighfar. Astagfirullahalazim, naon ieu teh? Cek Aceng bari ngalieu ka tukang. Breh di tukangan manehna aya saurang lalaki jangkung badag keur nabadega. Aceng gancang mangga. Sia wani jadi kuli pasar tanpa izin heula ti dewek. Izin heula ka dewek. Cek eta lalaki bari nunjuk karang Aceng. Hampunten Kang, abdi mah teu maos. Janten kuli pasar. Tembal Aceng. Pontongang lah sia goblok. Hari tadi naon sia? Tapi lo nurunkeun gas tina truk
si Ajum sekitar laki lu katelah si Codet. Oh iya abdi mah mau bisa kadar ngabantos Kang Ajum serela apal geuning ka Kang Ajum, tanya Aceng. Oh gue apal mah jurig sabab si Ajum sok keraman ngesian peas ka ieu pasar si Codet. Aceng ukur unggut-unggutan barang jeung kitu harita keneh si Codet nontak kerah maju Aceng. Adieukeun sia duit burung ti si Ajum lamun sia hayang salamat cek si Codet. Aceng bari jeung kupuringisan tuluy wae gancang mikeun duit ke si Codet. Si Codet seuri kebarakatak. Nah gitu atuh hari hayang salamet mas ya. Siapa lo nyao karena dewek si Codet kepercayaan si Jagur menyepeng kawasan ieu pasar jang samudera nana si Codet bari seuri ngahahah. Aceng mani pungut tepungkutan bahasa eta lalaki ngebejaan ngebejakeun ngaranana sanggeus kitu mah si Codet tuluy bae indit ninggalkeun Aceng. Aceng sasadu kanu boga warung sabab teu bisa mayar. Boga warung nu katelah Mang Jaya surti kana kayaan Aceng rok nyarita. Eta da naon jang keun bae teu bisa mayar mah tapi wayahna pangubahankeun wadah udarahan. Mang Jaya bari pelong ka Aceng. Aceng gancang nembalan. Oh muhun Mang ku abdi urang basuh. Sembah Aceng